Keur naon ieu? Kenungguan si Ripal, Kang. Kenungguan si Ripal. Reka mana gitu? Ngomong sama ulin ka icakan tapi wae teh. Oh, ka icakan. Heeh. Urang keur neangan Adi euy. Saha ge adina? Si Emeh. Jadi ente can berangkat atuh ieu? Kan kenungguan si Ripal ngan wae teh. Kenungguan si Ripal wae. Heeh. Oh. Atuh, urang tiranya. Ya sok Kang. Urang da rek baliknya bae ngan haima eueuh si Emehna. Da urang eka ditu ngan ek mandi heula ieu. Oh. Oh iya, buang ke sugan aya di icakannya baru dak urang. Tanya, ngejengnya. Ya, pasti marana ente. Bos nguseup, Bang. Ngusip di mana? Tah, di handap di walungan. Ngusip di walungan. Heeh. Lain ente nempuan si Emeh teh, nempuan adi urang. Asa nama Ka Ica kan tadi mah. Ulun ka icakan. Jeung saha? Bisa teh. Samina nama. Lobaan? Mun loba. Oh. Emang aya acara naon tuh di icakan? Duka karumpul tadi teh. Oh, karumpul di icakan. Abi ge bade da ayeuna. Oh, ka icakan. Yang ka lamun panggil si Emeh. Nya, dijakeun sina balik kitu cukurangnya aya urang. Oh, atuh. Gitu. Keda bawa urang tadi mah ka babaturan heula karak beun ka icakan lamun bener aya di icakan mah. Gitu. Mun mereka babaturan heula. Heeh. Tanya. Oh, ya. Ya, Cep. Neng ngoprek pakai HP tuh. Ngobrol ke? Iya, ngobrol naon. Ngobrol naon we? Ah, jajan tuh nih garing kieu. Tuh, teboga duit Ana can gajihan. Ngajak ulin tuh boga duit mah. Enggal jo, haus yeuh. Nyato itu yuk. Juga menungguannya dia. Ya, yuk. Mau. Enak kan aja. Ngajak minuman we. Itu dia. Minuman. Minuman naon? Seger. Seger. Es batu. Nya tuh. Masalah cai. Dulu mah. Wow. Ya tanya.
Weh, Jang dia. Itu. Bobogohan mana ya tuh? Bobogohan wae tuh mana teh? Kan cerita nama beli sendal tadi teh. Cuman kan naonnya di mah ka warungna teh jauh gitu. Kan Jadinya itu- enggak saya nongkrong gitu. Kan itu warung di situ. Warung. Emang aya sendal di situ? Tuh, ka eueuh meureun. Katanya kan heula tukang warungna. Enggeus tadi ditanyakeun. Kumaha cenah? Teu aya ge minuman jeung gorengan. Atuh neangan dia tuh kabelah di tu warung asa aya. Heunya. Ya tuh. Erek dengan sendal. Tapi kita asa aya sendalna itu. Ngajok motor. Kono kamari dipake. Urut. Iya karena mi romantis atuh. Urut ayah gitu. Itu teh sendalna. Ya. Kumaha cenah, bener kan? Candaknya, Tuh cenah. candak Halus keneh teu. halus pokoknya masuk. Soalnya bener mun butut mah embung-embung mah. Ih, merek nage geus tenar. Naon? Mau disebutkan merek nama. Kelelanya. Iya. Kumaha? Kang itu cobaan enggak? Pasti. Ngepas lah. Saya kan sendal tetangganya. Atuh daneng atuh kumaha deui? Kan eta nu keur tenar ayeuna teh. Baheula, ieu mah baheula. Jadi mending kene nu tas puguh we kitu. Tanya ya si Ujang ge nan make. Nya, Jang. Di sepatu ayeuna mah. Batur mah gaya di sepatu. Kan mari Sendal cepot. kan kamari make sendal nu kitu sarua. Kamari mah make sendal kitu sarua. Ayeuna wungkul make sapen. Ayeuna wungkul kadang. Henteu. Kamari teh di mana eta, Jang? Pas ulin we biasa. Pas ulin. Heeh. Teu balik heula ka ieu mah. Balik Balik. heula. Berarti si teu mandinya ieu kan kamari. Soho mandi kan celanana aya 2. Gak bohong. Nya. Terus ke mana ya enak? Karpel kieu, Kan. Ulin atuh. tapi panas. Jangan dengan si Kubil yuk. Nah, Rek. Korea. Nah, Panas. ah, Maneh deui. Kalau diajakan ulin adi urang di dia enak. nuhun ieu di dieu. Babaturan jeung ieu. Rencang. Penyakit budak ieu mah kade teh. Nuhun. Abang ngabohong. Tuh Abang mah. ngabohong sia eta mah. Oh, atuh hampura ih. eta masih hubungan enak jeung budak ieu.
Hah? Balikan deui. Di. Karena bener budak ieu mah nih, geus bogo jalma teh bener. Kan ai jalma mah mau salilana kitu, Ang. Tiraha balikan deui jeung budak ieu. Anyar keneh. Beungeut tadi. Ulah digoreng-goreng. Semuana geuleuh. Ya, ulah ditempo. Kan mana daek balikan deui jeung budak ieu? Botrok. Ieu Ang sok kitu-kitu teuing ka batur teh. Kumaha lamun adi Aang di kitu-kitu. Cuk sok ku si itu masihna teh adi Aang ieu botrok. Ai urang mah sih teu jadi masalahnya. Ai sakirana bener mah. Cuman penyesalangan. Budak eta teh. Tiraha balikan deui jeung jalma ieu. Kamari nya keneh. Atuh ngomong. Pan Aang natar aya nelpon. Ngomong lamun sakirana rek balikan deui jeung jalma eta. Ngomong hek tanya sing bener. Eta mana rek bener jeung adi urang? Hah? Insyaallah, Rek bener. bener. Serius. Serius. Kamu eta ge pen pangusirkeun sendal karunya Kamu pangbelikeun nu kieu. Adi urang pangbelikeun nu kieu. Aing geus naon deui itu, Ang, daripada minjemin ke tetangga. Ieu Aang abi teh nambut sendal ka tetangga ieu teh, da abi teh gaduh sendal. Dipangbelikeun ieu. Heeh. Anu butut teu tempo kan. Hareudang jadina teh euy sumpah. Terus ayeuna rencana kumaha? Ayeuna teh badalikan deui baru bogohan deui, maraneh teh. Mana rek serius? Serius? Ah, Tadi urang rek serius. serius. Terus itu jadi masalahnya. Mencek serius mah apa? Sok jaga di urang ai bener mah. Ngan mah dicari urakeun siga basa kamari. Di urang keur nyaanyahna kumaneh ditinggalkeun. Nya karena atuh da ari eta mah hilap. Hilap-hilap, kehilap deui kareupna teh. Nya moal lah. Insyaallah Aang. Insyaallah. Mana resep? Ya, kue. Ai cek Aang keun we dilanjut sama cek Aang entos baranda kumaha deui. Ai abi teh nurut ka Aang ka saha deui. Ari Aang mah kieu nya. Sakirana bener mah. Sok wae kitu sok. Sakirana bener mah. Kita sakirana serius. Terbaik yang emeh ya sok wae. Gitu. Terjadi masalah ngan terbuka. Ngomong. Jadi lamun ayeuna naon teh akan gampang nuntut ka jalma ieu Kan teh. Aang natara nelpon kamari-kamari. Nah, atuh Aang teh nelpon-nelpon nyebutna kan itu telepon tapi henteu nah atuh. Kan nyasab kamari teh boro-boro rek ieu nyasab. Terus Aang nah ayeuna geus mulang. Tadi ka imah heula. Emeh eueuh matak ditangan ka dieu. Nah Aang mulang teh bebeja. Lagi beja kumaha apa dijual. Nah dijual. Kan eueuh duit jeung ongkos. Kapan Aang teh gawe di ditu teh? Nyasab di jalanna. Teka harti menyanyasab. Aduh. Bener nyasab. Sumpah. Tengek motong jalan kan kerame virus non? Virus corona teh. Mana na nempokeun we juga nu ambak ka urang. Hah? Atuh Aang geuning. Nyenteu we. Henteu. Ieu. Besok we sing jaronjon heula nya. Angge ka ditu urang sakedeng. Kemana? Nekot duit. Nyesok atuh. Ada sih nitip. Siap, A. Ada. Mau dikukumaha di aing. Siap. Satu si Kubil tuh. Bil. Dia boy. Si Kubil. Meta apa lu kamari ka dia? Dah, pikun sih mah. Di mana? Gitu saja. Si warung teh mana? Bawa anak. Encan. Oh, Chan. Warung teh. Jangan ngelewat tunggu. Ngomong teh boga duit gitu. Jajan. Jajan.
Yuk orang terus pamulikeun sendal ieu. Butut. Alus kita. Alusnya alus. Dia mah sendal kieu ieu. Handapkeun we nya. Sok boleh. Salah dipikir. Ngahalangan ya teu indah. Nah butut di bebel itu udah mana mah? Ieu ulah sok kitu eta teh menang berusaha. Berusaha oke kan kudu nu alus. Ulah butut gitu. Woi, ngaranna berusaha. Pilih dikeula. Mau juga nu alus kan udah. Mulang atunya. Erusan dia euy. Tadi hati-hati. Yuk. Yuk. Ih, apena tinggalin? Ari maneh tadi sendal? Ya neng. Pal, sendal urang ka manakeun? Sendal lu mana? Tadi sualon kumaha diinjem. Diinjem gitu. Ih, astagfirullah. Nah iya. Ini teh aing nyeker. Panas. Copor ih. Oh, heueuh. Tuh, cenah eta teh menang meser. Nah, bet ngabohong. Nang meser kumaha ke heula ge heula nang meser kumaha ya? Kok nu bahasa eta kan si eta yang ngomongnya ek pamulikeun sendal. Tak iya cenah sendalna teh. Ngomong ke urang mah basuh sendalna cenah. Nginjem erek ulin. Mau bener, geus aya ngabohong-ngabohong mah. Kumaha gitu cenah ek bade sendal ke si Emeh. Kudu daripada nginjem ka tetangga pake we nu aya. Nginjem ka urang gitu. Heeh. Allahu Akbar. Ke mana gampang nganjuk deui. Kena-kena nang ganjuk. Ari teh boga duit ulah sok etaeun geura, ulah ngajanjikeun. Kira-kira eta teh urang teh asa nempuan Mang Ucup. Emang geus Ya, datang ya, mulang. Kira mulang. Tadi teh nyarekan ka dieu, peda urang balikan deui. Ai urang geus ngayakinkeun, mun si eta teh bener-bener ka urang. Ipek teh ayeuna geus ngabohong. Ngomongna gitu sendal nang meuli. Nanaonan coba ngabohong. Yang naon ai hubungan aya ngabohong-ngabohongan. Tidak daripada make sendal batur. Kan tadi ge Ai eta ge panu batur. Gitu. Jadi Kita saha seuri. Mun bisa mah ulah ngabohong ka awal mah. Ipan merenan niat nama yang ameh teh teu nginjem we ka tetangga amernya. Depan eta ge menang nginjem. Heuh sih. Ge meureun aya geus aya duit mah pamulikeun ieu. Lah, Emang balikan deui gitu? Kira saya eta ge nembasan bisnis si balong? sugan teh mau ngabohong. Pantesan we lancuk urang teu setujuan ge, maneh mah loba ngabohong. Maaf. Maaf. Geus ayeuna mah ulah sok loba ngabohong geura. Aya serius mah serius. Heeh. Karunya ya neng Emeh, ya aku kudu balik deui ka duda. Sudah ari kepepet kumaha? Heuh sih nya, pangpana mah geus janji rek pangmeuli ke sendalnya. Oh, kan jebeding sieuna maksa wae kan di kamari. Heuh tapi ulah sendal urang oge atuh. Atuh det nu katemponan nu manehnya dibawa lah. Atuh Itu mah sepatu atuh high heels. Beres sendal swallow. Parah Bisi diratakeun ku Mang Ucu. terus orang maik balik. Pundungan pisan. Udah gula. Senang teuing mah. Hah? Ribet di Kejar udah. boy, kejar. Ribet di udah mah keun deh, sakayang kan. Ih ketang karep eta mah aya nyaan kan aing pang-pang naon power nama eta. Mang Bebeja. Ucup euy. Ucup. Bebeja kalanceukna ge teh. Kumaha sih bisa diajakan sparring. Di bahasa sawah keur laladok aya. Moha ke. Meh. Si ayah tinggalan. Ya, mali udah gitu. Kumaha Bingung. Salah. Geus langke ka imahna paling mentah hampura lah. Iya, aya ek bener mah. Ulah loba ngabohong. Heeh. Mending kena ke maneh ka imahna minta hampura we. Kalanceukna jeung ka si Emehna. Jadi aya nama kudu ka imahna gitu. Heeh. Terserah maneh sih. Terserah. Atulahnya ka imahna. Heeh, sareng. Hati-hati. Yuk. Yuk. Teranya. Yuk siap.
Si Rival tuh yang bohong wae. Rajin emang balikan sendal batur di bawana. Salah. Salah Ngerek mah wae. jujur kayana. Tidak. Lagi acarana mah hese. Bisa ada geus terlanjur ayeuna mah. Geus. Ayo ah, pulang we. Ayo. Iya, habis ini banyak. Tinggalin. Tinggal. Beri antarkan. Ayo ah. Angin ada dia. Aya jadi. Di dia. Tas musep. Oh, tas nusuk. Heeh. Iya, ninggalin si Emeh tuh. Si Emeh. Hmm? Teu ka mana? Ih, tadi majeng urang sih. Heeh. Cuma mana balik ti heula. Oh. Duka atunya ada tas musep urangna. Tuh lain cobaan ka imahna tuh. Wingsin ku lanceukna euy. Nah, Ieu udah tadi gena nu diicakan. oh. Enggak kabeak dicarekan urang. Nah. Cobaan tuh udah. Orang ke apa tas balik musep? Teang meureun ayeuna ka imana? Cobaan. Mun kira-kira nembalan, anjing balik gitu nya. Saya lanceukna. Bisa. Bagus atuh lah. Ulangnya. Jeung atas. Ayo. Ka imahna? Heeh. Di teang ieu da. Jama eta kelas sare waya kieu. Hoi. Sare wae maneh teh. Tas di mana tuh, Ang? Terus diicakan euy. Oh, Sok wae tuh. tas musep, terus sare dia teh. Ya. Terus diicakan dia dengan lah. Hoream ning. Heeh. Nempo di aing geran balikan deui jeung si Rival. Kumaha tuh? Nyaho teh kumaha pikiranna meureun. Teu aing lah hoream cicing dila-dila ting di ditu. Langsung we balik. Dia kira aya si Rival nyamperkeun, tadi yo nanyakeun. Jeung adi urang teh Kita nanyakeun unggul, nanyakeun naon? nanyakeun si Emeh ka mana? Ih, pan tadi jeung si Rival. Kada eueuh, heeh. Tuh kumaha budak pikiranna eta nya. Pira ku adi urang tinggalkeun di ditu nya. Heeh, meureunna. Obat yang heula tuh ka imah bisa aya di imah. Di tadi mah kurang tinggalkeun di ditu tadi aya si Rival, aya si Samin. Heeh. Eta teh tadi mah keur urang ka ditu mah tah. Tah kurang idit teh da geus jongjon kitu nya barudak ieu. Heeh. Eta. Nya pira ku si Rival sorangan dia. Sorangan dia nanyakeun unggul. Cobaan tuh Ang, teang ka ditu, da bieu si Rival indit. Berarti nya euy. Heeh. Tang bae kitu ku aingnya eta budak sok tara jelas. Heeh. Ari dia si Rival inditnya ka mana? Tuh ka ditu bieu mah. Katong oh. Heeh, katonggokeun. Heulah, nya. Heeh. Orang nangala si Rival euy teh budak hariwang ieu. Tapi tadi untuk katempo jeung si Emeh. Sorangan manehna. Oh. Kalau mau papanggil jeung si Rival, bejakeun urang neangan gitu nya.